Neng gelis anaknya hidup teh pupunden api bebelahan nyawa nu dipika asih dipika cinta dipika dedeh ku ibu ramah hidup gelis mamah ngandung hidup salapan sana lawina tina kaayaan itu ledes lungsing babang makanya muntah ka bapak gelis ieu teh imam kedah ari mamah ngandung hidup salapan sasih lamina tina kaayaan ribuh tina kaayaan leuleus lungsing loba karasa tapi mamah hidup dengan rasa anjing stuning bagja gaduh jiwa nyaeta hidup dugi ka hidup kumrang medal di alam dunia anu geulis diramu dipangku dipika dedeh dipika asih dipika nyawa dina sababaraha waktu kali hidup di neleng-lengku hidup di aisku jadi induk iya teh bapak hidup imam kulawarga anu kedah dihormat didama-dama bapak hidup nyandak panita Adi oke salah sahiji siloka Adi akolo nusawawasna masihan pituduh kana jalan kehadiran Tikawi dinten Senin Kaping 4 Januari 2021 Putri Kakasih Bapak harus sakit karena nenek bapak pada dilepas pada ditikah kenapa berkat pilihan anak naita Abi Makmum Wijaya Kusuma bapak ikhlas pak ibu ridho alhamdulillahirabbil alamin bapak kali ibu malah ridho Allah taala atas hidup lugia hidup di papan caroke anu sami dedeh saminya sapertos ibu ramah hidup adi maka ibu dilepaskan hari mudah-mudahan bicara dedeh teh janten caroke anu panggawalan anu saminya sapertos ibu ramah hidup ayeuna sumangga dihandap neng lagi di balai dieu teh neng calik dina 7 sinjang ieu teh nyebutan ka urang sadaya nyebutan ka neng nyebutan ka abi nyebutan ka urang sadaya yen nalika urang ngawintan medal ka alam dunia urang teh dibedong ku sinjang teras nalika jaga urang mulih karahmatullah urang oge diurut ku santi mugia urang sadaya aya dina kaayaan husnul khotimah nalika urang menang nalika urang ngentengkeun alam dunia neng mangga tutup ibu sareng ramah hidup tutup sing leuleuh anjeunna nyaeta jalmi anu teu hulu teu nyawa kadungan naon nu dipikahayeun gelis mangga dipunkeun hapunten ka mamah sareng bapak beda doana ka mamah sareng bapak sangkan rumah tangga mulus rahayu berkah selamat sing tabah gelis
Bapak Widya Kurning tentang anak Ujian Neng jangan kulawangi anu sakinah mawadah sareng warahmah Atur nuhun Mama Karama Raskeun kana kawasuh dampal sakeun Najan Iya teh buktosnya jangan malah sibuk bicara kawasuh sampean iya teh mangrupa siluka ibu tangurang sadaya iya kedudukan harkat martabat indung jeung bapak teh luhung ajengan di lagu Al-Surah ayat 14 ada syukur wali-wali urang kedah syukur ka Allah tapi kedah syukur oge kanu janten indung jeung bapak birul walidain hadeka indung jeung bapak eta parentah Allah jalmi anu amun ka ibu sarjana moal kenging hidup di Allah subhanahu wa ta'ala tah makam neng mah kedadaan anu janten indung mugia neng aluna tiasa ngajaga harkat jeung martabat indung kesengitan damai mugia neng tiasa militan kulawargi khususna mamah sareng bapak tetap sojana hormat kubrakeun mastaka kana sing ikhlas duh mama nu geulis punden pati mugia mulus rahayu sejapen ayam dina-dina jahul salawasna jembaran panalan sing salamat lahir dan kanin batin berang anani neng mahal bagja masih keneh disaksiakeun jadi indung berang kerang gelis neng gugah angkur menjadi indung dengan kerihapunten nada doa kadang-kadang nyedong pernyabaan lalu geus teu dirasa tapi ku anjeunna teu dirasa ngabelaan hayang diboga leuwih pikeun nedunan kahayang anakna mangga geulis bukakeun lawang karidhoan Allah insyaallah nalika Allah ridho sadaya sadaya kahayang neng aluna aya paus kana caraka dan masalah anak cilaka kekeh kababawa
Begituna neng kedah biasa ngajaga harkat jeung martabat menjadi indung jeung bapak ngajaga ngaran keluarga mihape ciri mihape panon enggak neng disini neng kudu bisa nyanyitan keluarga diri Sojana jing menurut tulis Anjena adanya saus maka hidup beragam keras tidak pantas Inggris sifat bapak kecinta bapak karena bapak itu anakku bapak sifat Inggris hampura bapak tak seumur bisa sayang jika cinta tapi sing yakin salawasna doa bapak nyarangan hidup udah tulis tanggal bapak yang boleh ini sebab seperti bapak kalau bukannya aku bapak ya aku terpisah dan aku segala kehormatan moga didoakan ke bapak moga ente bahagia terlalu ditepangkan cara menjajakan leres-leresnya insya Allah Bapak meridho tulis anak ibu ramah hidup parantos ridho lillahi ta'ala ngalobaskeun hidup teu peta oge nu jadi kolot mah teu weleh pasihan teu weleh ngadoakeun anak-anak tulis sok ayeuna gugah tangguh mamah sareng bapak amitan tulis suhunkeun pidoan dideh teuing anak ieu teng aluna wah hati kembangkan tresna musti ka mamah jeung bapak dihampura pisan geus sawasulna hampura mamah jeung bapak ngan bisa sukir dicinta jeung dikadereun hidup anak hidup hayang mah leuwih hampura geulis da kageramian sing bagja tapi hidup sing damai kadereun kayaan menjadi indung jeung bapak moal tumpun sama sate marangan jenis-jenisna dengan aluna Chandra Nagendra nedahapunten anjeunna pilih salami kumelendang di alam dunia di kawit alit dugi ayeuna ibu bapak kantos kabetik ati kasih mana kecariusan aluna nutup mata raos mana ukituna bapak kali ibu nedak hapunten kangge anjeunna kumagi sakdape neng aluna baris mayunan kehidupan anu enggal baris ngabah segala rumah tangga